Stres kumaha Sal? Naon, Cok? Nama-nama nukna eta purukututut. Ah, teu apaleun sia mah. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu nah. Kenapaan burung hantu setengaran beren ayam meren manukna namalin? Ngapan ieu ge aya nanti ka dulu. Dia ayam manukannya? Aya. Nah mana stres ya mah? Kadang pona peuting hungkul, Jo. Mun berang kieu mah. Kerpoek. Gacor pisan itu tuh aing anyar marab. Lu bener Isal. Aing asa kakarang ngadenge. Oh, bener kumaha pan heueuh bener ieu burung Hantu beneran. Burung hantu teh panu kieu, Jo. Nah, sia meuli ti sa ieu Sal. Timang itu tuh timang dadang. Ih, aing mah power. Ih, pan aing geus pernah nempoe peuting mah aya. Heuh nya. Heueuh. Mahal Sal. Lumayan. Menang meuli sabaraha Sal? Sia mah meureun katipu ieu mah. Menang meuli 1 juta, Jo. Nah, geuning ieu sakitu geus loba nu nawar. Tuh. Anu nelpon deui tuh. Loh? Ohon ya burung hantu teh aa. Nya ieu teh abi teh meserna teh 1 juta. Kan yos lah 200 ge. Nya. Tujuh peryogi puguh. Nya siapa tuh? Kabaran WA. Ohon. Ayo nawar. Ayo nawar, Jo. Loba ieu nah ada. Jarang atuh. Heuh nya. Parana naon ieu? Parana mingelet teh biasa. Erek maneh tuh. Ayo teu kadeuleu euy kumaha ayo. Peuting kadempona peuting. Bener. Bener nah. Kopi si Erek mah kumaha cepet gocap bae. Tadi nawar 200. Heuh geus bae lah ka maneh mah cepet gocap. Heuh kitu. Nah heuh Sal. Aya pibateun mah aing. Beuli ku aing 100 lah bae. Moal lah. Nah 100 kajen jual ka batur ku aing. Geus 150 mah ku aing we. Tapi bener imun peuting aya. Aya nah sia teh. Ya. Tah. Nah, siapa tuh nya, Jo? Heuh. Kade eta parab caina kudu area wae. Tuh taina ge anyar tah, anyar murag tah. Taina ge sarua kieu we eta ieu sagala. Nya heueuh atuh da sarua manuk. Heuh nuhun Sal. Heueuh nu nya. Heuh. Hember. Jo, Naon goblok? sia. Itu kene. Sia nyebut nu stres ka aing nya pada manukan. Ya heueuh. Burung hantu goblok kakara meuli aing ti si Faisal. Bisa? Ti si Isal. Ieu teh lamun peuting ka nyawana nama kehed. Ai hantu mah beurang kieu mah sieuneuun. Sia mah beunang we dibobodokeun ku si Isal. Pasti di ngomong kitu sia. Aingnya tadi ka si Isal kitu. Tapi aing geus ngadenge si Isal loba nu nelpon, loba nu nawar, aing percaya. Aing nu nawar 200 teu dibikeun, aing meuli 150. Aing nuhun lah peuting mah sugan mah aya. Ye daripada sia gelo ked mending bikeun deui ka si Isalna. Nah mana ieu manuk burung Aya hantu cenah ke peuting ka deuleuna sia mah. ulah percaya cungur sia mah. Si Isal dipercaya. Nah gitu ding. Heeh. Lain sakali dua kali ngabohongan aing. Duh anjing. Siap Aing balik percaya. deui kitu. Nya heueuh Jung. Duit aing si beak manten atuh tungguannya. Ilu apa itu ilu? Moal lah. Siap ilu antar aing. Moal Siap Jung. menjelaskeun ke iap puru iap. Sal. Tuh untung aya kene. Moal jadilah aing mah kadikeun duitna lah. Nah, moal jadi Mun aing teh cek si wading oge aing bobodo cenah. Oh, burung hantu sia mah. naon sia oding? Eueuh sal di mana-mana ge burung hantu mah eta mah saukur ngaran, tapi manuk nama aya. Yo. Kala. Sadinya. Lau. Tos pajeng ieu teh, A. Nya 500. Aduh cia mah ulah percaya ket. Aduh. 500 enak meuli 500. Aduh, tos dipasihkeun dimumurah 150. Nya atuh. Kalamun aya deui nya kopi pasihkeun. Siap. Lain bejakeun sia mah sal. Naon? Lain bejakeun sia mah dijual wae 500 kitu. Nah, ieu mah. Deuger mana-mana. Naik ieu. Ah, naon? Hibar. Kadeuleu deui sia. Nah kadeuleu naon, Jo? Buru-buru. Udah Mana? tuh. Mana kamu Tanggal peuteui itu tanggal peuteui itu tewak. Ding, bantuan ding. Tewak Jo. Laun. Ka dieu. Heeh. Buru-buru tekan. Sia mah hibar di ajo. Mana? Tadi itu tuh. Alah aing mah euy. Hibar di buru-buru. Hehe anjing.
Si Isal teu karunyaeun ka si Ajo goblok, ditipu gitu deh. Heuh ayo umur sanu apal. Tata buru Jok, lawan Jok. Lawan Jok. Lawan. Heeh. Tata nadahana tata. Bisa naik Isal. Sok buru Jok. Siap mah hiber dulu. Dulu lo kemana? Jauh dulu karena saya ngonanap Jok. Aing najis aing mah. Geus we duit mah nu aing kadegeun tadi. Tetulus aing ngeulina ge. Najis nah. Manuk naga sibar kudu digantian ku aing. Eta mah kabuka Isal lah aing kumaha bingung tuh manuk ge teu kadeuleu. Sia mah geus anu nawar gope cungur. Geus lah bae lah. Sia mah aya aing kumaha tuh ieu. Hah? Aing Jangan kumaha. teu kadeuleu bingung lah masal. Pokokna mah papai Jota tangkalan namun aya nu oyag eta aya manukan nu eta teh. Gue lah aing indit. Dah ramjadah aing. Pusing. Sal. Kabeneran pisan sia nya. Naon? Sok kabeneran pisan ding maneh panggil jeung aing teh. Naon sia teh ngomong naon? Heuh kabeneran ding maneh panggil jeung aing ye. Ieu panganterkeun ka Abah Jack ding. Lah, najis teu purun lah. Hujan kieu. Diburuhan Ken. Najis lah. Nah Aisyah meni motah-motah teuing Ken. Gocap buruhna ge. Gocap. Benar gocap. Bener ya tinggal nganterkeun hungkul ka Abah. Naon ieu teh? Bolu susu. Bolu susu. Heeh. Heuh beuh atuh kadikeun. Jadi kieu ya ding kala. Jadi ieu teh pan kieu caritana teh. Abah Jack teh mesen bolu. Nya. Hargana teh ieu teh 100. Heeh. Tah urang teh ayeuna teh butuh pisan 50 lah ding euy. Rusuh. Engke bawa di Abah Jack 100 tanu gocapna jeung maneh. Jadi duit nu 100 eta teh ka manehkeun kabeh tah mun boga mah kitu ayeuna. Gocap heula ka urang ding. Jadi engke ku aing digantiana nu ti Abah eta nu 100 ka manehkeun kabeh. Lah, geus atuh engke. Maneh mun butuh mangke ku aing uang bawa heula itu nu di Abah Jack datar ieu. Butuh na puguh ayeuna pisan ding sia mah. Yeuh Sal, ka Abah Jack mah moal 5 menit acan. Heeh, pan aing butuhna ayeuna pisan sia mah. Sok buru erek mah. Tapi bener ieu. Bener 50 jeung maneh. Aing nginjem lah gocap, duitna di Abah teh cepet. Ya. Jadi engke maneh kabeh bawa tuluy. Duitna ge gocap-gocapna. Tah, geus atuh lah sia teh. Tah, tinggal mikeun nya. Kade ulah dibuka Ken. Nah teu kieu Sal bolu susu teh. Yang kapan wadahna ieu mah? Oh, wadahna. Jadi dusna teh aya nu aralus cenah. Heuh, nuhun pisan teh nya ding. Heuh atuh aing ka Abah Jack heula. Wayahna duh tuh mari tawaeng ka maneh. Melik mah cak aing ti mana we. Bah. Ya pesanan teh si Isal. Bolu susu. Sadu pesen bolu susu si aing mah teu pesen naon sih teh. Ceuk si Isal cenah. Bah Jack anterkeun ka Bah Jack cenah ieu bolu susu. Sing sumpah teuing aing mah teu pesen ai siau ding. Teuing Atuh teh pesen apa? kumaha? Hanteu pesen naon aing mah. Nah atuh pesen kumaha cek si Isal lagi anterkeun cenah ka Abah. Pesanan Abah Jack ieu bolu susu. Iraha aing pesen bolu Nya susu. teuing atuh da aing di titah hungkul. Apa? Asa nu kieu? Cungur tak nu kieu bolu susu. Nah kayu hungkul bah. Sugan maneh. Anjing. Nah ku masih Isal bah. Jaba geus nginjem duit ka aing gocap. Nyebutna engke digantian cenah ti Abah 100. Eta mah urusan maneh. Nah digantian ti aing 100 kumaha sih teh? Pan tadi nyebutna mesen bolu susu. Tah si harga bolu susu na teh 100.000 cenah. Nu kieu bisa disebut bolu susu, balik lagi aing mah teu pesen sih teh. Tanyakeun deui kumaha ka si Isal urusan jeung aing panggil ge geus 7 bulan teu panggil jeung si Isal. Anu pesen. Kedudukan tuh uruskeun deui jeung si Isal sih teh. Bolu susu anjing kotak naon eta mah kain naon. Lah kumaha si Isalnya? Maneh nu kumaha mah lieu nu kitu disebut bolu susu. Pan aing teu muka keresek anjing geus katipu deui haram jadah. Si Faisal goblok.